Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun di lembur baraya di kota. Tebang di dina channel Abi Hendy Official. Iya, dina danget ayeuna urang sami-sami medarkeun materinya, materi ieu nyata materi prakawis pakeman basa gitu tah. Naon ari pakeman basa teh? Ari pakeman basa teh nya jadi nu dimaksud pakeman basa nyata wangun basa anu khusus tur mandiri sarta harti nu dikandungna teu bisa dihartikeun sajalantrahna nurutkeun harti tata basa atawa unsur-unsur pangwangunna eta secara teoritis mah gitu nya emprona dina kahirupan sapopoe kan ilahar urang teh contohna siga kieu kalimatna teh urang mah mau ulin jeung si eta mah gede hulu gitu tanya pertanyaanna nah memang huluna nu gede nah mastakna nu ageng atanapi naon nu ageng teh gitu banyak sing horeng tah nu kitu nu disebut pakeman basa teh gitunya lain hartina huluna badag gitu kan ya atanapi siga nu boga panyakit tumor tapi aya harti lain gitunya mandiri gitu kan ya nu dikandungna teu bisa dihartikeun sajalantrahna tah eta contoh konkret nama kanggo langkung ayeuna sumangga urang sami-sami pedar pakeman basa. Nah ini urang pedar ciri-cirina nya pakeman basa ciri nu kahiji nyaeta ungkara basa anu khusus tur mandiri hartina khas nya tadi nu kahijina ungkara basa anu khusus tur mandiri atanapi khas. Nah anu salajengna winangun kalimah atawa gundukan kecap nu geus matok gitu. Nu katilu nyata susunan kecap-kecapna teu bisa dirobah gitu. Nah anu salajengna nomor 4 kecap-kecapna teu bisa diganti atawa dilemeskeun. Contohna nu tadi teh gede hulu teu bisa jantan ambung si eta mah ageng mastaka angger we ari gede hulu mah gede hulu gitu nya. Nah, anu salajengna nomor 5 harti nu dikandungna mangrupa harti injeman gitu. Nu salajengna harti nu dikandungna mangrupa babandingan silokala kuning hirup manusia. Nah, anu salajengna harti nu dikandungna teu bisa dihartikeun sajalantrahna nurutkeun tata basa gitu. Nah, seperti nu dijanjikan tadi di awal gitu tah. Jadi nu dimaksud pakeman basa nyaeta wangunan basa anu khusus tur mandiri sarta harti nu dikandungna teu bisa dihartikeun sajalantrahna nurutkeun harti tata basa atawa unsur-unsur pangwangunna eta. Nah salajengna loba areana teh loba gitu kan nya. Nu kahiji aya nu disebut babasan. Nah babasan teh anu nyebut ungkara winangun kecap kantekan gitu. Nah bet kecap kantekan sabab nu ngaranna babasan mah pondok gitu nya nyaeta kecap atau gundukan kecap atau frase anu ngandung harti jeung maksudna geus matok sarta ngandung harti injeman atawa kiasan. Tadi contohna gede hulu nya berat pirit panjang leungeun gitu kan nya hampang leungeun hampang birit gitu kan nya loba pisan nu ngaranna babasan mah gitu eta perkawis babasan. Nah nu kaduana amun aya babasan aya paribasa tantosna ari babasan mah ponokna kecap ari paribasa mah kalimah panjangnya ungkara winangun kalimah gitu nya nyaeta ungkara basa winangun kalimah anu harti jeung maksudna geus matok sarta ngandung harti babandingan minangka silokaning hirup manusia eusi paribasa bisa mangrupa wawaran luang pangjurung laku alus jeung panyaram lampah salah. Contoh wawaran luang eusina ngeunaan pangalaman anu geus lumrah di masyarakat sarta bisa dipake babandingan laku lampah urang. Contohna asa ditonjok congcot
artina narima barangna nu geus lila dipikahayang bari nu teu disangka-sangka gitu kan nya. Lamun cek bahasa budak ayeuna mah surprise lah gitu kan, kejutan gitu. Nu kaduana pangjurung laku alus mangrupa pangjurung laku sangkan urang milampah kealusan sangkan hirup salamet. Contohna kudu babalik pikir, artinya kudu robah adat tinu goreng jadi hade gitu lah sebaliknya. Nah lamun aya pangjurung laku alus aya oge panyaram lampah salahnya, eusina ngahalangan karena lampah salah atau kalakuan goreng nu bisa mawa cilaka gitu. Contohnya seperti kumaha ulah bibir nyiru rombengan, artinya ulah sok resep nyaritakeun Rusia atapi kagorengan batur gitu kan nya. Bibir nyiru rombengan kagorengan batur teh Rusia batur dibeja-beja deui gitu. Tah ulah teh ulah milah paham sih ya gitu. Nah anu salajengna aya kekecapan nyaeta kecap-kecap atau gundukan kecap nu geus jadi omongan-omongan atau kailaharan gitu nya. Satengah babasan umumna ngandung hartiin jeuman. Contohna dinangna nengne, budak teh keur wajahna dinangna nengne, hartina dipiara atanapi dipikanya pisan gitu. Nah eta contoh kekecapan. Nah salajengna aya nu disebut perakitan lantip, nyaeta susunan kecap atau ungkara kalimat anu dihartikeunna henteu sacerewelena, tapi ku kabiasaan nu make dadasar kalantipan oge aya nu disebutkeun lain diomongkeun sajalantrahna gitu kan ya. Lamun cek bahasa Indonesia mah ada makna yang tersembunyi, urang kudu bisa ngahartikeunana. Contohna jang pangleutikeun ti pina, nalika sepuh urang nyarios sapertos kitu atapi miluaran sapertos kitu lain hartina ti pina kumaneh diragaji atapi hartina nu dileutikan teh volumena lain ti pina gitu kan ya. Jang pangleutikeun ti pina ujug-ujug ente ka dapur mawa ragaji diragaji we si ti teh hartina atapi maksudna nu dileutikan teh lain ti pina tapi tantuna volumena. Salajengna panyaraman nyata runtuyan kecap atau omongan anu eusina panyarek sangkan ulah milampah hiji pagawean. Lamun dipilampah bakal aya mamarana atapi balu karena jang urang. Tapi aya nu disebut istilah teh pamali lah gitu. Contohna ulah diuk dina lawang panto bisi nongtot jodoh. Banyak ulah diuk dina lawang panto gitu nya. Lawang panto teh pamparan ya keluar asupna jalma, tempat lalar liwat gitu kan ya keluar asup hiji jalma. Lamun urang diuk di lawang panto tangtu ngahalangan batur. Sangkan gitu disingsieuna nek ku panyaram nontot jodoh. Nah udah bisi ngahalangan teh gitu. Nah anu salajengna nyaeta cacandran. Naon ari cacandran? Nyaeta panataan kana pasipatan tempatnya anu dibalibirkeun diucapkeun ku karuhun urang jauh samemeh kajadian. Jadi karuhun urang ngomong gitu kan dibalibirkeun. Nah jauh samemeh aya kajadianna zaman kiwari. Contohna siga kieu Bandung teh jaga mah bakal heureun ku tangtung, tetapi Bandung heureun ku tangtung. Bandung teh kan kiwari beda jeung mangsa harita gitu kan. Lamun harita mah heureun ku tangtung teh memang pinuh ku tatangkalan, kan ayeuna mah pinuh ku gedong sigrong gitu nya. Bandung gegek padubukna heureun ku gedong-gedong gitu. Tetapi Sumedang ngarang-ngarangan, Sumedang kungsi dituntun ku lain turunan Sumedang gitu tah gitu ya. Salajengna aya Candra Sakala gitu nya. Nyata kawruh ngeunaan tahun kejadian hiji perkara nu dibalibirkeun tur make tahun saka gitu. Runtuyan ilahna dibalikeun
Ari bedana tahun saka jeung tahun Masehi teh 78 tahun. Tah dina contoh ieu ya contohna Panca Pandawa ngemban bumi gitunya 552 hiji 255 tahun saka gitunya nyaeta ngadegna kerajaan Pajajaran tahun sakitu teh lamun dirobah karena tahun Masehi kudu ditambahan 78 gitu. Jadi lamun di tahun saka hiji 255 ditambahan 78 jadi hartina ngadegna Pajajaran teh aya dina tahun hiji 333 gitu tah. Kartos tuh kadinya. Oke, salajengna Nora Catur Sagara Wulan. Saminya titi mangsa ditulisna naskah kuno Sang Hyang Siksa Kandaang Karasian hiji 440 gitu tah. Sakanya lamun dihitung jadi Masehi nya kan tuh ditamihan we atuh. Ditamihan sabaraha? Ditamihan 78. Nah, salajengna Uga. Nya Uga nya. Uga teh nyaeta sabangsa ramalan nya ngeunaan maju mundurna kaayaan negara nya anu diucapkeun karuhun urang jauh samemeh kajadian gitu. Contohna Sunda Nanjung mundung-mundung kacika pundung geus balik deui. Artina urang Sunda bakal nanjung atawa udak harkat derajatna lamun kapribadian jeung tangtungan urang Sunda geus balik deui ka dirina. Contoh nu kadua, Sunda Nanjung mun ulung geus turun tiga lumbung. Artina tatar Sunda jeung masyarakatna bakal nanjung atawa luhur harkat derajatna lamun pulung di dinya teh hartina cahaya ilahi geus asup deui kana diri urang Sunda. Nah, eta contoh ngeunaan Uga gitu. Nah, aya oge nu salajengna nyata Caturangga nyata kawruh pikeun mikanyaho hade gorengna watak kuda pikeun diingu tapi dikokot gitu nya. Masuknya aja memang jarang di orang ngukut kuda, dulunya beda jeung barito, tapi di beberapa daerah di Sumedang biasanya masih kena seueur nu minggu antara ngukut kuda utamina kuda renggong. Nya contohna anu disebut watak Wisnu. Ari watak Wisnu teh watak kuda nu hade lantaran mawa bagja kanu boga gitu. Cirina nyata sakabeh warna bulu kuda nu hideung meles gitu nya. Nu kaduana disebut Satria Tinayungan. Watak kuda nu hade watak mulia kanu ngingu gitu nya. Tandana kukulincirna gitu nya dina tonggong handapeun selak belahar. Misalnya jeung Sekar Panggung watak kuda nu hade mata loba rejeki kanu ngingu. Tandana bulu suku kuda dihandap nepi ka tuurna opatanana warna bodas gitu. Ayo ge Sumur Bandungnya watak kuda nu hade mata loba rejeki tandana kukulincirna dina tarang gitu taat ya. Nah, lamun aya watak nu hade tangtu wae bakal aya watak nu goreng. Contohna buaya ngangsarnya watak kuda nu goreng dibawa mentas dan lebih sok dikerap gitu kan ya dina parung sok depa gitu kan ya tandana kukulinciran dina beuteung belah tukang gitu ya dina beuteung belah tukang aya kukulinciran gitu. Salajengna Tumpur Ludes watak kuda anu goreng matak sangsara kanu ngingu tandana kukulinciran dina beuteung belah. Nah anu pamungkas Turug Layang watak kuda nu goreng matak pikasieun tandana kukulinciran dina tonggong kuda handapeun selak belahar. Tah eta materi perkawis pakeman bahasa gitu nya. Supados channel Abdi Hendy Official langkung seueur deui subscriberna gitu kan nya langkung makar deui sekali diulah hilap like comment sinarang subscribe channel Abdi Hendy Official. Mudah-mudahan sasieureun sabeujeureun aya manfaatna ka urang sadayana. Ciao.